alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayeng kontak talkinan ku urang mun abah urang ma urang diceli la ilaha illallah lalaunan maksud lalaunan teh ulah cepet-cepet anca engke nyana kan lain deui perasaanana ke nyana nurutan la ilaha illallah lamun geus kadeuleu nyana maca tah sing hade urang ulang geus sakitu bae besi recok ulah ieu mah kos ngariung la ilaha illallah la ilaha illallah nyana ge kieu deuk waduh saktiana ieu kiamat ya aduh emang mulu dan tanaon ya ulah geus bae berkadeuleu ku urang bangun urutan geus sakitu bae namun encan karak balikan di la ilaha illallah kayaknya rek ada lagu orang la ilaha illallah lamun nyanda terus bela ilaha illallah kau mau kadenge mah kurang kan roh bagi kade tah ngap-ngapanana kan beuki cepet kurang tita Allah 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 barengan Allah 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 cara nalkinan teh kitu ulah lobaan-lobaan engke nu ditu la ilaha illallah nu di Allah Allah ilaha illallah aing milu ka mana cenah ieu riweuh ulah ieu terakhir sih ada masyaallah lamun keur kos kitu geus bae bangsa babaturan nu baheula osok kitu judi misalnya geus ulah kena kajero maaf mangnya babaturan bae heula nang ka ditu lah kebetulan tah bangsa nu main cimplong segala rupa keluar geus ieu mah keur disterilkeun ceuk urang ieu jadi lagi embungeun dieu embungeun nya lamun nyana bisa ngomong imkan nanya ge ngomong eta babaturan aing nu eta mah inditkeun ka ditu kejebur ke dawa ka sumur karena aing bisi ka babawa punyana mungkin gawe sesuai jeung situasi kebutuhan urang dahaga butuh minum urang lapar butuh dahar urang tunduh butuh sare awak urang teh kitu teteh urang teh kitu keur sakarat teu butuh jeruk teu butuh daging butuh doa jeung zikir mantap urang ngalayat kadinya mepelingan la ilaha illallah mutiara anu hese dicaritakeun urang mawa jeruk kadinya nyana geus teu ngadahar jeruk paling ge jang anu nungguan nuhun-nuhunan ge nu nungguan nuhun mah haji nuhun iraha ka dieu deui mah haji meuli jerukna kos kitu de ames tolong tidak geus teu urusan nya da mapan aduh pokok nu gering ngap-ngapan bantu teu aya jeruk teh apal teh nyana mah hayangna zikir atawa sholawat jeung berbagai zikir-zikir mantak ngeuneun muriang kritis ngadenge nu maca Qur'an nu barapi nu ngeunaheun atuh nu ngeunaheun makhrajna lantaran nyana kan ngadengkeun yasin ngadengkeun wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim nyana komun nyaho ka makhrajna aduh pas ngeunaheun tuh karena menyanana ayeuna dibacakeun yasin makhrajna teu bagus wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil aing mendingan teu dibacaan sak nyana teh puyang aing ngadengkeun kos kieu inditkeun eta kos kitu ganti abak atuh kan nyana teu daya teu upaya bae ulah nu bagus joreng-joreng makhraj mah geus ulah bacanya tuturkeun qul huwallahu ahad Allahu samad sakit teu hayang aing ada kitu teu hayang bisa-bisa nyana diurukan kuno gering
lain ahad ahad wah mentak nu rapi ilah malaikat jarita ka kafirin ka musyrikin aina ma kuntum tad'una min dunillah nana kumane disembah olu cak jana dalhu langit muncul geus ti kamari ku kami digerokeun ka dieu palam narahum kami teu neuleuh atuh ujung-ujung namanya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin nyana sorangan bersaksi nyahun bahwa dirina pae kafir na'udzubillah min zalik masyaallah lamun tadi nyaritakeun keur sakarat diome kafirin musyrikin mah kumalakal maut teh ditangtangan titah dihadirkeun sesembahan-sesembahanana tuluy bae malaikat budak-budaknya geraan caknya mana hayu geura sesembahan nu kumaneh disembah teh hayu geura atunya ge ngomong koludolu ujung-ujungna pae kafir nah engke kiamat sanggeusna kiamat jaga di poe kiamat kumaha teh jelema-jelema kafir iyalah qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins Gusti Allah nyarita hakikat nama Gusti Allah tapi Gusti Allah teh geus mere kakawasan geus mere kawenangan ka khazinun nar malaikat-malaikat penjaga neraka malaikat malik cek malaikat balik wahai kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu berbagai agama nu lain Islam finnar sadiakeun tuh ku Gusti Allah tempat maneh tuh neraka tuh neraka mangka geus hideung jasa lentab-lentabanana geus pohara kadulu didinya sununa ruhakna hewan-hewan neraka oraina kalabangna kalajengkina jeung sajabana cai ngagolotrok anu luar biasa panas nakadil iyalah tempat aranjeun wahai Yahudi wahai Nasrani kafirin tah ieu udkhulun nar dirasup maneh ka neraka ijumlati umamin qarqarat min qablikum minal jinni wal ins disertai beserta umat-umat nu baraheula memeharan jeung kabeh boh jin boh manusia anu teu iman ka Gusti Allah barang jeung maneh jin manusia nu kafir tah ieu tempat tata insyaallah karim ngeuk kumaha deui ya memang keur sakarat teh nya mah atuh geus sadar tadi teh wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin pohara ya ujung-ujung nama atuh dek kumaha ge merod tinggal merod embungeun nyana teh lulumpatan ka kaler ka kidul kawetan ka kulon embung asup ka neraka bring kawetan di ditu dijaga ku malaikat ku seuneu plek ayo sia bring lumpat ka kulon dijaga ku malaikat seuneu deui blek bring ka tukang ka dijaga ku malaikat pake seuneu saiderna seuneu digiring make seuneu deuk kumaha coba ieu reketek cak nu diharap ulah nyedak atuh semua nyedak bae cak teh aing tuh mah teh nyedak lah kudu tukang sesedakan kieu itu kan neraka ya urang ye je wah ya atuh kage jebur jadi giringna make seuneu ka ditu seuneu ka dieu seuneu ya otomatis brus enggak kejebur kabeh ka neraka masyaallah aya ge dongeng dina kitab tasawuf teh
aya jelema muslim pas menghadapi neraka salam heula nya ka malaikat, assalamualaikum. Malaikat macam-macam segala salam segala naon. Tetep jana salam, assalamualaikum. Salam-salaman di dieu Bang, salam teh kan kasalametan ieu mah neraka cek malaikat. Tetep kula terbiasa di dunia deuk kumaha teh deuk kumaha salam, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Tidak ada jalan untuk neraka. Pan, tunggu waalaikumsalam. Dilaporkeun ku aing sia ka Gusti Allah mun aing ka neraka. Sebab di dinya geus nganyatakeun waalaikumsalam. Itu mah kaleupasan teu bisa kaleupasan. Aya bae tata ahli tasawuf pokos kitu jasa. Mana suratna? Allah make surat-surat. Pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam. Berarti tetep ka anjeun salam. Sakudu ka neraka. Namun kula datang ka di kana neraka kan lapor aing ka Gusti Allah. Cek malaikat pula gandeng. Pula gandeng ieu mah. Aing ku bantu, dibalamkeun we. Oh, masalah. Yang penting aing masalah amat bae. Geus ulah bebelah bebeja ka susahnya. Moal. Tadeuy jeung loba kos kitu jasa. Geus atuh balangkeun. Oh, datangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadengin kudu di tukang kafir. Tetep kan nyana ai kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salam mah. Nurutan nyana ge. Assalamualaikum. Kejem malaikat. Tadi singko salam di blon. Tetep nyana salam. Assalamualaikum. Tulak cangkeng malaikat. Tulak cangkeng malaikat. Cek dina hatena moal jawab ku aing gading. Kilu kali, assalamualaikum, ditowel make sikut. Ngaguling ke neraka. Cek malaikat ampura, aduh. Ampura, aing lain tengah jawab, sikut aing ngomes iya ya. Teu bisa tetep bae nu di dunia na teu bisa maca syahadat diturutan ku kumaha ge di akhirat moal bisa. Tetep jadi eta make sikut dikitukeun doang trek anara tetep hampuran mereka hampura aduh ceknya dia sikut ngamuk ya ceknya aya we Gusti Allah jadi tetep salamet tah itu Islam ieu masih ngejebur kabeh ka neraka umat kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a begitu ararasup kabeh ka jero neraka sing gulimpang Yahudi Nasrani musyrikin kafirin itu Konghucu Buddha Hindu kobe arasup ka neraka kullama dakhalat ummatun begitu asup ka neraka umat la'anat ukhtaha nyana nyarekanan dulurna di jero neraka teh nyana nyarekanan gara-gara sia aing asup ka neraka goblok sia keur ieu aya nu muludan aing ku sia diulah-ulah aing deuk ngadengekeun kiai dina rajaban teh ngajakan ka Allah ngajakan ka Kanjeng Nabi pan ku sia diulah-ulah tolol sia ye cakena nolol-nolol ka aing atuh sia bae keur ieu muludan ka ditu atuh kunaon nurut ka aing atuh gara-gara sia goblok tungtung apa lain ka neraka ieu sia gelut cenah di dinya di neraka gelut tuh malaikat keke ulah gelut cek ulah gelut gelut jeung teu gelut panas bae kan di neraka gelut la'anat ukhtaha ya Allah ya Rabb paingan di penjara gelut paringanan ieu gambaranana
begitu datang anu anyar gengna datang wow betungna geges kedut jasa mangkaning bujal nage doton kahar godega ini makanan aku kenapa kamu masuk sini ya kamu mau bunuh ya berapa yang kamu bunuh berapa yang kamu bunuh ini kan penjara tempat pembunuhan. Siapa yang membunuh penjaranya berarti kamu ngebunuh. Kamu berapa yang kamu bunuh? 3. Kecil. 100 yang aku bunuh. Kalau kamu nggak nurut sama aku, termasuk engkau yang akan kubunuh di sini. Urutin nih tangan gua nih. Urutin, ayo. Urut. Ayo nggak mau gua tempelin lu, gua bunuh lu. Hah? Oh, di penjara mataku lambung 2 kali ke penjara. Tolol jasa. Emang kayak ke penjara aing ke penjara neuleuh doang ke penjara. Lain aja di penjara, asup ke penjara sabaraha kali. Lamun dihitung mah aya naon? Ya itu tuh rahasia perusahaan. Aya nyaho bae. Bisnis kami mah ke penjara gatuh. Boh budak. Di penjara teh lain lalakon norengkos kararitu. Na ieu ge la'anat ukhta allati qablaha li dhalaliha biha. Terus menyusul nu sejen deui datang deui saling kitu menyapa. Talah kau daratang kabeh hatta idza daraku fiha jami'a. Gus karabe darah datang kabeh blus malah ditareangan. Si anu ke mana si anu? Oh can datang, tungguan. Gus gerlut Gus wow, Gus silih ejek, Gus silih kitu salahkeun, silih lanat. Silih omong wah Gus kacau balau Gus di neraka teh. Gus njarekanan Gus sagala macem. Ditanyakan si anu ke mana can datang, si anu ke mana can datang. Paus ke mana paus? Ayo urang kejar paus ya buang kawara cek dia paus. Waduh. Ieu gara-gara nyana ya urang ya. Mana kadinal nana kadinal teangan pausna kadinalna di teangan kabeh. Geus karumpul kabeh. Hatta idza daraku fiha jami'a qalas ukhrahum. Ngomonglah pengikut-pengikut nu palandeun li ulahum kan arawat ka pamimpin-pamimpinna anu kunyana dituturkeun nyana ngomong ka Gusti Allah Rabbana pangeran abdi sadaya ngaku nyana ku ari mah pangeran teh Allah. Dek mana deui atuh ja pangeran nyana batu teh daekeun muncul kayu kitu keneh malah dihijikeun pangeran nyana batu jeung kayu teh dihijikeun ngabuncal-buncal di dinya teh disiksa nu ngaran Manat nu ngaran Uza hobe aya di dinya anu kuari patung-patung Maryam patung-patung Kangjeng Nabi Isa patung-patung Buddha dan lain sebagainya dihijikeun di dinya teu hayangeun moalah kunyana dihancur-hancurkeun di neraka goblok sia goblok tolol gara-gara sia wah hancur pangeran-pangeran teh hancur di neraka ngomong deh pangeran atuh sia anu nita nyembah ka aing pangeran ngomong kos dukun teh mah pangerannya kunaon sia nyembah ka aing atuh cak batu cak kayu cak berbagai pangeran-pangeran teh ngararomong atuh sia aing mah teu nitah kapan ka sia teh kunaon atuh nyembah ka aing ge kami mah dititana ku paus atuh teangkeun paus da ku sia teangkeun pausna wah paus tu pertama kahiji kadua terus diayakeun pemimpin Yahudi ge diayakeun pemimpin-pemimpin Hindu pemimpin-pemimpin Buddha pemimpin-pemimpin kitu Konghucu kabeh Shinto dan lain sebagainya diayakeun lantaran dianggapnya nalah nu nyasarkeun nu mantap pengikut-pengikut da lapor ka Gusti Allah Rabbana ulai adalluna Gusti
Gusti Pangeran abdi sadaya. Cek malaikat ngaku kan bahwa pangeran-pangeran teh Allah. Naon ya? Kami dek lapor ke pangeran ulai tah ieu pamimpin-pamimpin teh ieu paus ieu kardinal ieu pamimpin Yahudi ieu pamimpin budak Konghucu dan lain sebagainya. Adalluna nu nyasarkeun ka kami kabehan. Ku ayana sakitu kami mohon Fatih madzaban dipan minan nar kami mah menta ieu pamimpin-pamimpin teh siksa neraka leuwih tibatan kami tikal menta ditikal nya taka pemimpin-pemimpin baheula siap ka aing nyasarkeun ngajakan ka Tritunggal ngajakan ka patung ngajakan ka kayu ngajakan nyembah ka makhluk kuaris ya didarakan laporkan ku aing sia ka pangeran Gusti teu pamimpin-pamimpin nu baheula nyasarkeun kami beres siksaanana lipat gandakeun ulah disarwakeun jeung kami ku baca Gusti Allah qala likulli dhi'fu walakin la ta'lamun sebenarna mah saban sahiji maneh jeung nyana teh ieu aya tiklan-tiklan pamimpin-pamimpin maneh ieu disiksana tikal-tikalan maneh ge sarua ditikal-tikal di air urusan siksa maka rasanaku masing-masing walakin la ta'lamun cuman maneh mah teu nyaho malikul lifarikin sikaan anu tertimpa ka tiap-tiap golongan si ieu kumaha siksana si ieu kumaha siksana si ieu kumaha siksana tah eta teh tinggal dirasakeun bae cek Gusti Allah ulah boga puncak pentas sagala rupa rasakeun deuk kumaha deui itu aduh mentek aya keur di dunia teh tilu karep ti kafir tiluan hiji pamimpin Nasrani kadua pamimpin Yahudi katilu pamimpin Hindu kaopat kiai ngarobrol bae nyana di warung kopi obrol warung kopi ngobrol celetuk bae nu ngomong sabenerna nu paling deket jeung pangeran teh saha sih di antara urang cak Nasrani teh ya kami atuh pasti kok bisa ngaku paling deket emang kumapan kami mah lamun nyarita mohon ke pangeran teh wahai Tuhan anak kan aya anak makan ka bapa deket biasa berarti ka pangeran teh deket sakumaha deket ka bapa ka anak benar coba saurang deui wow cak Katolik teh atuh kami nu leuwih deukeut mah emang kumaha atuh kami mah pantuhanna ge bapa langsung Tuhan Bapa moal aya tandingna tuh ngaran-ngaran Bapa tuh wow aya bahasa pribahasa sagalak-galakna Bapa tilok kadahar jurig ya kan oke jadi cek Hindu tetep nu paling deket ka pangeran mah kami emang kumaha pan kami maka Bapa teh ka pangeran teh om kan Hindu mah Sinta om woi atuh om mah moal aya duana sakeun bener kuari mah kabehan menuju ka kiai nah kalau di Islam itu bagaimana kalau memohon kepada Tuhan itu bagaimana kiai gideg bae kumaha ya aing jadi teh ieu mah Tuhan anak ieu Tuhan bapa ieu om gitu kan kabeneran nyana di warung kopi di hareupeun warung kopi teh aya masjid begitu aya masjid diajak punya ka masjid kabeh naik ka menara ayo mana ini dekat sekali cek cenah dengan Tuhan kalau masuk menara naik ka luhur makanya 50 meter mah ka luhur pas datang ka luhur adzan Akbar tuh itu pangerannya tuh itu Tuhan tuh mana tah Allahu Akbar cek cenah lamun maneh hayang nyaho kadeukeutan pangeran cek kiai ngagejeburkeun ka handap geura geus
ngaragakeun maneh ka pagi ge jeung pangeran sia tolol kiai tolol teh kiai ngalojokeun batur mun hayang ka panggih geus ulah make carita-carita bapa anak sagala uwa sagala incu ulah sakena teh geus bae tah kadenge tah pas Allahu Akbar itu adalah Tuhan kami mah kalau ingin ketemu gampang di situ duluan coba sekarang menjatuhkan diri ketemu nanti sama Tuhan kalau nggak percaya ayo sih ngaragakeun maneh ge ditolol tuh atuh tolol kabehan urang cek nya teh teh ieu engke kajawanana cek kiai teh engke di akhirat ku ari mah kabeh pada ngaku darareukeut maneh ngaku deukeut lantaran aya Tuhan anak Isa ngaranna maneh ngaku deukeut lantaran aya Tuhan Bapa maneh ngarasa deukeut lantaran ngarasa aya indung Tuhan Maryam disebutna Tritunggal di dieu ngarasa deukeut bae sarua bae sinta-sinta om ieu ge sarua Yahudi kabeh ngarasa deukeut ge kanyahoanana mah engke di akhirat digiringkeun ka neraka bakal nyaho mana nu leuwih deukeut ka pangeran jeung mana nu jauh ka pangeran ieu tah ayatna ieu wa qalat ulahum li ukhrahum adu debat anu sengit di jero neraka antara pamimpin-pamimpin kafir jeung pengikut-pengikutna lantaran silih salakeun gara-gara anjeun kami ka neraka gara-gara sia kami ka neraka kami baheula geus aya informasi anu akurat melalui televisi melalui berbagai media kami sok ngadengekeun ceramah-ceramah kiai kami sok ngadengekeun dina maulidan kami sok ngadengekeun dina rajaban aya pangeran anu gaib anu ngutus rasul ngaranna Muhammad di akhir zaman kami teh dek ngadengekeun pancak maneh ulah ngadengekeun nu kos karana itu geus bae urang mah ka gereja bae geus bae urang mah ka kelenteng bae geus bae urang mah ka dieu bae ka depan maneh nu ngaulah-ulah gara-gara maneh kami ka neraka Gusti siksana tambahan deui Gusti nyana ngomong wa qalat ulahum li ukhrahum dek meminta ka pangeran cek jana teh aduh pamakana lakum alaina min fadlin henteu aya unggulna maneh ka kaula kami teu ngunggulan aranjeun kabeh cek para pemimpin alianakum lan takfuru bisa babina lantaran maneh kalakul kalalupur teh lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur panah nu antum sawaun kupurna akur bae ribut di neraka teh antara pamimpin Yahudi jeung bawahanana pamimpin Nasrani jeung pengikutna pamimpin Buddha jeung pengikutna pamimpin Konghucu Protestan dan lain sebagainya ribut engke di neraka bari keur disiksa ku Gusti Allah jaba siksaan anu pohara bahwa jaba sing jerengeng jelema anu silih lanat silih carekan silih tolol silih goblok jabat tuntutan ti bawahan ke atasan teh aku gara-gara maneh sedengkeun ti ditu ngalempar deui eueuh nu jadi gara-gara ja kabeh ge ieu mah lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur ge dasarua geus ulah aya naon rame di neraka kumaha cek Gusti Allah fadzuqul azab bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia kuari karasa kumaneh wari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah beuh pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di surga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya urang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodel ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batinna mah manehanana geus seserian di sorga kitu keneh di Irak sedengkeun sasaran anu terakhir sakumaha kukula dicaritakeun ke setelah Yaman ieu engke bakal ka Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa
siap-siap bae jiku Pak. Ya Allah ya Rabbi. Dek kumaha gitu ayeuna. Urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah? Dek berlindung ka mana? Boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah. Ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika. Terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika. Nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika. Kurang beli naon bae geus persentasena untuk kelangsungan Yahudi, kelangsungan Nasrani. Kurang beli naon bae di dinya teh aya sekian persen untuk gereja. Lha kumaha atuh? Berarti satu sisi orang benci terhadap Kristen, di sisi lain lantarannya nu ngadominasi tentang politik jeung perekonomian urang nyumbang ka nyana. Sadar atau tidak sadar seperti eta lah. Dikondisikan seperti eta. Kubodona urang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika. Urang tinggal nyalakeun penggede urang bae kokos kitu atuh. Hese kembali deui urang ka urang. Kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade. Nu tadi nama sarua bae kiai itu ge sing hade. Mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade. Barang dibere rada gede nek barang dibere deui cicing mah ta iya nek kumaha je kembali na maka urang-urang keneh ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram kudu lalaki bae heulanan kiai sepakat Banten, Serang, Tangerang, kabeh ulah milih awewe. Malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu. Gua ditibeta tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan. Jadi nyata pertanggungjawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim. Ayo bari tuh. Oh nya kiai. Oh, kumaha eta? Tungtung nama horenganan eta teh nya nama deuk dijadikeun proyek. Ya aing mah nya jasa teh ka kiaina. Dia datang ka imah minta tanda tangan. Wariga deuleu bae kumisna. Je. Minta tanda tangan kula teu kudu tanda tangan, tanyakeun ka jamaah aing mah geus ngaharamkeun milih awewe. Geus teu kudu eta bae teu pertanggungjawabkeun. Hagas. Oh, kumaha ka belah dieuna. Dibere mulai eueuh soraan diumrohkeun jeung Ki Budoli pan ka ditu. Henteu Ki Budoli mah bareng doang. Atuh ku baru untuk apa? Di Pandeglang kiai kudaon milih awewe, di Serang milih awewe, ketika kurang disindiran. Weh kunaon milih awewe? Ieu mah lain salat, cekeuna pemimpin negara. Haram soteh mun jadi imam salat. Oh, kitu kakak. Oh, atuh kumaha kakak bae tugas itu. Geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak. Teu pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu masyaallah. Tak jadilah hasil pemilihan nyana nu menang. Lantaran kiaina diumrohkeun, kiaina dibere motor beat. Dibere poswan, dibere motor naon kana deui jadi teh. Naon teh? Tuh, emang sia mah kabere nya bae. Sekupi segala mio, ambalayah ka dituna. Menang, terjadilah setelah kemenangan. Alhamdulillah, wali gubernur urang masantren. Itu kapan? Hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heulana ta eta gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kumaha. Selama urang berjuang naon bae butuh nu kieu moal anggeus. Cek nu ditampal lampun naon teh nu kieu nah sia mah nya pokona kieu bae lah pokona mah. Teu naon eta kieu bae pokona mah. Moal beres. Jadi nu mantak raruntuh ge pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-garanya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang.
kata dina maya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanan aya 500 mah aju kiai na dimunggah hajikeun ku Golkar asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullah-nya teh toab dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pan di sing hade yang munggah haji maka de biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab sing hade hari ieu mah kiaina nyolonong ka ditu asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam padahal pondokna eta kena sakitu gedong caina bagus listrikna bagus tapi dibere teu betah ku Gusti Allah balik hiji nyesa kuari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae sia hitut itu ayo itu can datang ke tempat ngariungnya na geus bebeja kiai hayang hitut betekeun atuh hitut bae kudu bebeja dan geus dibetekeun kunyana didadatkeun keluar bukur kepret geula atuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek jalan nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah barang dibuka cucut nyunyut tah eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu eta teu sadar tah kiai sing sadar geura-ge ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen buku mah ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus kabelah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh hararaya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareuweuh kabeh kita kusaha gerak Allah mingguan nu tadi nanggeus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate si aya panyakitan bego hubud dunya tah ulah sok kabatur hubud dunya dirina dah jadi kiai eta mah hubud dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus je disesuaikan hulu sia ku aing sia eta teh urusan pakaian urusan kendaraan pamere ti Allah resep jeung henteu mah rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur kunaon aya ka kiai anu mah anu kiai anu mah kiai anu kiai sia pikiran goblok kunaon mikiran kiai batur mah geus ka awang-awang geus ka mana ibadahna nyana mikiran kunaon si eta sia saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar mah masalah kula nu mantap ngomong kitu kunaon eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum ji asal geus ka Golkar bae pelepas ai kitu mah ulah ka Golkar ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah ai mah kiai mah ulah bae o ka amilna o ka jurumiana ku ari ngararoko bae kiai kunaon ge nu deuk di pagahanana emang santri ajur kabeh ku bom beringin ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae ai sia inget maka dinya Allah satu Gus nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia atuh ayo tauhidna petakeun ku sia atuh jas aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna mah cari leutik cenah ge nah ieu tah teu karasa tuh cenah di dunia teh kos karari acur lain hiji lain dua masyaallah mantap kayak kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana keukeuh lantaran pahar moko datang
Oh nu iya si mamang-mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misa tek di dieu mah dibangun gede kekuatanna hanya cuma 2 tahun rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja itu mau pasti kan kuat di eksis keneh bae masyaallah aya naon buah eta Golkar mah sebab tadina teh cak Gus Dur adil apa kejam saya eta tah di mimitian tidinya tah horeng kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam tah kiai mah dibunuh dengan cara yang adil dibunuh karakterna dibunuh harismana dibunuh kabarokahanana dibunuh ilmuna ngan anehna ieu anehna kiai nu asup ka Golkar teh teu daekeun tobat heran aing mah heran heuh sakali deui enahan ngomongkeun ge kayak aing mah tobat ka kiai teh ja ilmuna ayakeun keneh insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka abah bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cekeun Allah terido eta lamun hayang bagusnya tobat cara tobat tuh kebeulem pondokna eta kolot teu kira-kira ngomong lain pondok teh mah situ mah beulem pondokna cekeun teh lamun can dibeulem can jadi tama tobatna tuh eta mah meureunna nyingsieunan we teh mah ka kula supaya kula ulah meureun aja kula ya ai duitna terus bae ku ari ge ya alhamdulillah kula malah mendekat datangan tak kamari kan kula ajak kerpai kemis datang bupati datang gubernur kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere kai selamat aing lamun teu mere bener sasalaman teu mere naon dijabah berarti doa aing kajen yang teu kabayar ge daripada make duit sia mah gubernur teu mere berarti pelit kan kitu mere pelit kan berarti ngan emang teu hayang teu jadi lamun kadenge gubernur datang bupati datang lillahi ta'ala teu merena naon eta datang bunga bae secara kemanusiaannya na manusia kula manusia satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr cek kiai Golkar bohong ki uci mah soekeun ku aing sungut sia ih silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang ka gubernur nganasehatan ka wali kota nganasehatan teu reuneun kula mah nganasehatan cara kula nganasehatan kelalagaan kana nasehat kelalagaan kana janyana ge sarua hayang salamet di akhirat tembung ka neraka di atuh sarua ku cara kula ke nganasehatanana geutuan ieun mere sebab nyana ge meureun dibisiki tadi jangan suka ngasih sama Ki Uci emang kenapa kalau sedikit engke bahaya kalau gede boleh kula dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan-kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon ulah sok hayang dibere tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakana sing kuat seperti kitu jadi kaduluna akrab bae geus kura kirang lalagaan ku kumaha ge minta hayang dibere jieunan tunggu bae juga beneran teu mere tuh geus pas narana beres geus nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salamet urang nganasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sapeker lohon pan ieu kumaha tuh ieu tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut-pengikut nyarekanan ka pamimpin-pamimpinna riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha ceuk Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun ku ali mages ulah jejeritan ulah ceurik ulah ribut ulah silih tinju eueuh paedah lantaran kabeh disiksa ku ari marasakeun bae ku maneh al azab siksa bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu ku maneh diusaha
urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum asa aya Kangjeng Nabi na Masya Allah ketika neuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na ketika orang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabi na aya jelema keur ngararaji model kieu teh teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabi na urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hiberan ku ari neuleuh oh itu Haji Pendi nundutan kadelekan ku Kangjeng Nabi sial tak budak aduh nyana bisa ngagerokeun Sina Umar jawara Umar seret Haji Pendi waduh cek Sina Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjak nyana Masya Allah tah urang teh ku deukeut ta urang malah lamun urang maca sholawat timbul sekali, dua kali, tilu kali, 4 kali, 5 kali geus saya 11 kalina perasaan tiis akan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi bae heula Masya Allah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh ulama inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya sabada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuh kieu ketungkul deui neuleuh deui ketungkul deui 3 kali beres geus langsung cepet ngajina langsung salat naon istirahat isya bada isya langsung ka imah ulah ngobrol isuk-isukna maksudnya kejadian kos kitu aya naon oh ngaji bada magrib lain bada isya ngaji bada magrib minhajul abidin ngaji badal magrib minhajul abidin seperti eta tah kejadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukulah ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabladina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler ka diuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis keur ribet tembok di hareup da lain kieu diuk geus bae di dinya diuk dideuleuh deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hate Abah kunaon tu aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantak teu kuat Abah langsung we ditutup Allahu a'lam bishawab geus ta eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali